Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sinar dan syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu esa. Teu hilap shalawat sarta salam urang panjatkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tentang menabung. Nyaeta kumaha pentingna menabung. Haturan menyongsong pikaharepeun. Menabung mangrupa salah sahiji cara ngokolakeun artos. Menabung mere manfaat pisan. Haturan menyongsong pikaharepeun. Dina jumeneg ieu terkadang aya mangsa-mangsa sesah anu kedah di sanghareupeun sarta terkadang meriyogikeun waragat anu ageng. Kalawan kitu kaayanana tabungan, anjeun can teu henteu peryogi ngabogaan beung berat anu berlebih haturan ngabereskanana. Nanging teu kenging nganunda artos di jero rekening tabungan wae. Rupina sakitu nu tiasa kapihatur ku sim kuring. Hapunten bilih aya cariosan anu kira merenah kana mana. Sakali deui nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.